tokosnya lemah ya nama anu frustasi ya begitu dak dagang kalimat hutang tawaran deh si dagang teu hayang nejis aing ka dagang ieu di modalan mung aing mah sanajan di modalan ge modal sorangan mung modal batur mung tayang moal aing mah kurang naon geus aing mah pokona mah gurat batu tolak tilu aing mah jeung dagang teu hayang aing mah eta geus izin jasa ngan awalna kunaon eta rugi malolo eta geus hese tah kos kitu banget dipaksakeun dia geus teu hayang bae kajian ku kumaha nah kemarin dia ada ge digawe di pemerintahan deui jadi PNS dayang kunaon emang moh pokona mah ieu mah teu kudu sugak-sogok ieu mah dayang aing mah kajian ku kumaha ge ditita digawe di pemerintahan embong bae emang kunaon ieu embong emang geus ibadah bae ka Gusti Allah emang kunaon aing kakara keluar 7 tahun korupsi penjara aing mah nya kudu penjara deui bae dayang pokoknya mah greget jasa kagel pemerintah teh greget jasa eta jana greget teh timbulna tina pakalakuan sorangan wallahu alam sabodo tamang ngan sakadar sabab-sabab doang kadituna jadi deket ka Allah atuh berarti eta jadi batu loncatan teh kos kitu teh tah tu kadeuleu ku urang goreng ternyata jadi bagus orang penjara buat nyana goreng naikeun derajat sumur kangjeng Nabi Yusuf naikeun derajat penjara jang kangjeng Nabi Yusuf naikeun derajat dan lain-lain sebagainya. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walulah wal waridul intibah wa thumma waridul yaqzah thumma waridus sayr thumma waridul wisol urang teh diperhatikeun ku Gusti Allah diurus ku Gusti Allah ulah majar teu diurus ku Gusti Allah jelema anu ibadah nang Allah jelema anu maksiat ge meunang Allah hakikatna manang Allah di luar ngaji keur nyaritakeun hakikat kudrat jeung iradat Allah teu meunang urang ngomongkeun bahwana maksiat jeung Allah eta teh sekadar ngajaga adab-adaban sebab urang diberi ikhtiar geus maksiat hakikat nang Allah cuman aya ikhtiar pandi urang nu padahal mun geus datang ka hakikat mah ikhtiar mah leungit sabenerna mah sebab loba nu ku urang diikhtiaran jageuning kandas ikhtiar urang hayang sugih dagang bae boro-boro sugih horeng model nu aya wa imah bures kabeh kurang kumaha ikhtiar urang nya ikhtiaran hayang kawin jeung nu geulis janu hidung meunangna da eta kan berarti ikhtiar urang kandas di jalan urang ikhtiar hayang bisa ngaji tapi dipaksakeun ge Masya Allah jadi otak urang teh kana beulek genep malulu hese tata kos itu ikhtiar diikhtiaran kurang supaya sehat sesuai jeung aturan dokter isuk-isuk lari pagi memehna nginum cai tiis supaya ulah kaserang ku berbagai penyakit terutama penyakit jantung penyakit kitu paru-paru oge penyakit ginjal memeh sare dianjurkeun urang nginum heula seliter atawa setengah liter atawa segelas gede dilaksanakeun eta ngaranna ikhtiar pangheulana kaserang penyakit ginjal eta dikumaha coba anu teu diikhtiaran mah contona ceuk Imam Ghazali nu edan eueuh dongengna nu edan setruk padahal barang daharna ambal aya di pelbak di mana bae eueuh we sugan nu edan penyakit ginjal henteu mentek urang ge kudu edanan
pikiran penyakit mah pikiran asli nama pikiran barang orang diceritakan setruk tina pikiran munasabah lantaran ieu mah nu setruk teh menteri nu setruk teh profesor nu setruk teh doktor nu setruk teh bangsa direktur nu setruk teh bangsa big boss jeung bos teh sakal tapi ternyata kakarak lahir 2 bulan orok setruk mikiran naon tuh orok coba ayo nah iya geus di luar kabeh kita mah geus bae urusanana urusan Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan secara medis bae hitung-hitunganna kos kitu bae nya tah jadi ketika geus datang ka hakikat mah atuh ikhtiar mah maka jelema nu make masih kene ngagunakeun ikhtiar moal datang ka kiamat ge ka pengapanan ka hakikat moal bisa ya hakikat mah geus ngeueuhkeun ikhtiar je atuh urang coba-coba bae ngeueuhkeun ikhtiar moal bisa sebab tabah datang sorangan aku mah ieu nu kurang dicaritakeun warid datang sorangan tamah sinar ilahi nu datang nyorot ka hate urang nah pertama nu kamari dicaritakeun warid nu kahiji ialah waridul intibah urang batolah urang taksir anggur-angguran lalawora ternyata urang teh ngaji set bae maha kawasa Allah kadang urang merenung di imah tanpa ngaji maha kawasa Allah ku Allah disorot make waridul intibah ka jero hate sinar ilahi nu datang tahap kahiji waridul intibah engke reaksina mun urang disorot ku waridul intibah payatanabbahu min naumil batalah wa taqsir ila halil jiddi wa tasmir engke bakalna urang hudang tina batalah jeung taksir tetadina anggur-angguran ulin teu pararuguh lalawora urusan ka ibadah jeung ka akhiratan kok kuari mah jadi nyaan cangsut giling siap luar biasa mengarah kana ibadah tah anu ngadatangkeun waridna saha Allah saha eta hese di mana mimitina hese matak wali jadi wali lamun ditanya di mana mimitina moal nyahoan seorang solihin di mana mimitina moal nyahoan paling nyana ngajawab abah kula jangan ngaranan kula solihin coba solihin tukang toge teman tuh nah iya solihin jadi wali kumaha eta nyana moal bisa enta menang Allah aya warid datang pertama waridul intibah kamari maing resep eueuh-eueuhakan jeung batur nonton TV segala ngeridit segala macem-macem ka ngaji embung ka salat embung tiba-tiba mungkin bae neuleuh wajah seorang ahli ibadah yakna solihin mungkin bae hadir di pengajian mungkin hadir di maulidan mungkin bae nyana merenung aing kok kieu bae eta mah terserah masing-masing ngan Allah nyorotkeun waridul intibah srot hayang neuleuh masjid ku hari mah nikmat kamari mah neuleuh masjid benci jasa lamun neuleuh bar nah ini makanan gua nih waduh kamari mah lamun ngadenge bae aya rang dajah herang wah geus ketap bae waduh ini tongtolang ya tongtolang nangka ya kabita ke arah kadinya kamari mah lamun neuleuh nu ngengelek hayam wah iya batur aing kamari mah lamun neuleuh nu main gaple nah sia kamari mah mun aya nu main bola di TV geus tarohan jeung aing selalu kitu kok tiba-tiba kuari benci neuleuh nu kos kitu benci neuleuh hotel benci neuleuh bar benci neuleuh naik klub benci neuleuh awewe teh kecuali nu susuna gede beres emang Habib Pak kos kitu blow on aduh kuari maresep mun neuleuh masjid teh beungeuna mah teh masjidnya nikmat amat urang lamun salat di dinya masya Allah ngeunah amat mun iktikaf di dinya kamari mah teu boga pikiran kos kitu sir bae itu jelema da kamarana ngaji ka Cilongok aing hayang ngaji
di mana eta ngajina cicing ulah loba tatanya di ditu bae ka ditu halanan lain mah hikene tante bajris gerak ka ditu bae ulah loba tatanya barang datang ka dieu jangan ngampar di tukang sate horeng milu aing salah sahiji personil tukang sate geus 3 tahun ngaji ka beungeut kiai mah teu nyaho tapi beungeut tukang wuduk bae jeung beungeut tukang sate oh masalah nyana disorotna kakarak datang ke tukang sate doang nah ieu mah caritakeun ngaji je jaheunya Allah mere begitu ngaji teh aya anu langsung nyaritakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an hukum-hukum dina fikih kisah-kisah teh ji ditambahan sorotan-sorotan cahaya ilahina tambah aya nu kieu sial tak kiai ye kunaon nyarekan aing geus saya mau ngaji deui dicabut deui nu kamari sorotanana goblok teh mah kiai nyaritakeun Ki Golkar pan aing eta Ki Golkar geus moal ngaji deui aing mah dicabut deui pajar bebeneran berhubung aing mah lain nyaritakeun Ki Golkar lalagaan bener gua nyaputnya cekun Haji Pudoli sepi gua hari geus kegiatan sekedeng depot tenang orang bakal naon sekedeng pilpres sekedeng ini mah rada gede ieu mah ya nah ieu nur ilahi waridul intibat tadi nak resep di arah kenca kuari resep di arah katuhu tadi nanya lebar nu resep kuari neuleuh musola jeung neuleuh masjid bakam aya di geureuh hate je geus rusak ieu tihang-tihangna aing boga duit ya ganti baik itu ku aing tihang ieu mah marmer goreng-goreng ya ojol ya ku aing dijual ya pablon di bae tah eta teh nu ngageserkeun pikiran kitu saha eta satah warid Allah tah nu boga rahasia ti mana datangna wallahu a'lam eta mah hese jaritakeun di mana datangna hese aya nu ngalamungan sabab-sababna ti urang aya anu gede hutang heula begitu geus teu ungkulan mayarnya na ngarenung aing mendingan ibadah bae ka Allah kumaha kunaon hutang ambalaya ngaju kudu kumaha lah aing geus pasang badan bae dan itu sawah ya jangan anak imah jangan anak sawah jangan anak aing mah pasang badan bae paling ge 2 tahun lah geus atau 3 tahun jeung teuing lah daripada anak terlantar aing deuk ibadah bae akuratik geus aing mah kadaanan batur mah cek nyana teh wali mah dedengan aing ka guha segala ka gunung geus aing mah di jero penjara bae hi atuh di jero penjara bener salat agak toles Allahu akbar Allah keluar penjara maling deui yeuh keur carita nang saha sabab gede hutang sababna rucah jeung pamajikan kawin deui cerai kawin deui cerai kawin deui cerai kuari disidang kuno kolot pan disidang kuno kolot pas sarua aleuwih tibatan disidang ku Kapolda leuwih atuh nu mantek nu nyandung mah aya paribasa beuh nu nyandung mah eta datang ka nu kolot sarua jeung datang ka Kapolres berat ka nu kolot teh sana aing diinterview ieu aduh kudu kolot bener bae Assalamualaikum pan soreat balik na subuh-subuh kieu atuh ka mana tuh bener bae teh silaturahmi pan silaturahmi sudah datang ka subuh kieu emang teh nya waktu jembeli emang teu make jam tuh bener bae ja polsek deui mah teu kitu ka polsek ieu mah leuwih tuh ka polsek ya mah meureun kapten bisa ya mah gas diuk parah amat mobil mana mobil bawa ku supir atuh lain bawa ka dieu ku supir bae tuh bahan bener bae lain gitu karunya sekian lain karunya eta mah pan banda tatalang raga kumaha lamun dicokot ke ka ditu buku geus digadekeun pake kawin deui jeung ngora jeung orang Subang aduh bener bae kajahoan bae eta irung nu kolot teh kos kitu tah beuh luar biasa hebat jasa hebat bener tapi ulah ngalawan lamun keur urang di non gitu ngaranna BAP kuno kolot ulah ngalawan atuh tsunami ulah geus bae emang ngaku bae di jero hate mah emang heuyeung geus sanajan kunyana ditakolan ge hulu urang
ya kajen aing mah pencit aing ge tak golok lamun urang masih kena bisa ngalawan kana kolot ulah nyandung itu nu kolot itu urang lamun dicarekan kuno kolot ge cicing bae ge engke ge nyana ge leuleus ge isuk dua poe kitu deui carekan deui cek nyana dicarekan ge sakitu betul hayang nyarekan aing eta nu dimaksud aduh aing sarua jeung magaan sia ieu ente mah dongeng doang dongeng tinu nyandung gara ritu cek nu nyandung mah lamun masih kena ceuli ngadengekeun ka omongan jelema tuh moal beres ceuli cocokan ulah ngadengekeun sasapok penting mah nyana mah seunaun kitu ngaranna bunga hulu luhur bunga hulu handap sakitu wae tah ieu nu ngadatangkeun waridul intibah teh rahasia Allah tamah sasaha ge moal aya nu bisaeun sebab nu Allah nur ilahi nu Allah nu ngadatangkeun ge Allah sababna nu nyaho ngan sakadar ahli sufi ge nyaritakeun ke mungkin tina gede hutang mungkin tina acak-acakan keluarga mungkin tina dagang teu beres mungkin tina berpolitik teu beres eta kaasukeunana tina pelampiasan akur bae masalah pelampiasan ge pelampiasan haju ka Allah mah nu mata loba nu nyaritakeun sufi mah orang-orang sakit hati tinggal dicoba tidak uraian-uraian bangsa mahasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri sufi itu adalah pelampiasan sakit hati kandas dalam berpolitik kandas berekonomi kandas berwarga nah manena jalan satu-satuna menenangkan diri melalui sufi bisa oh masalah aya nu berangkat di awal henteu urusanana lain urusan politik ekonomi budaya lain ieu mah emang geus neuleu bae mata hate teh ka Gusti Allah datanglah waridul intibah wari bergeser meninggalkan dunia hitam ke dunia putih guys kuari mengaji getol maca Quran daek nu dae ngadaekeun maca Quran lain urang Allah aya nur ilahi sorotan cahaya ilahi ira arifin ilham guys kuaring geus tangis sudang da kuarinya nada eta kakarak awalan ta ieu secara umum ge kitu bae secara umum ge sarua baik jalur khusus maupun jalur umum kitu bae tah waridul intibah kuaring geus aya dina jalur ta lempeng je loba ngalamun jageninganan urang teh kudu selalu inget ka Gusti Allah melalui tafakur alam-alam kabeh ge ieu teh nangieun Allah langit katut eusina bumi katut eusina berbagai dadamelan Allah teh aya kudrat Allah tafakuran ku urang tapi kan hese can aya bantuan Allah nu mantap kabeh ge para wali Allah lain nang abdi Allah sebab naon mun di aku bae haji bae tur teu meunang di aku kabeh ge nang Allah na kuari mun boga guru khusus mah ieu nya zikir ieu nya tafakur ieu nya muraqabah ieu nya yes terus berangkat ikir cerita jalur khusus ngahidmat ka guru mulai geus waridul intibah lantaran dibere jalur khusus ku guru kuari turunlah waridul yaqzah kasorot ku Gusti Allah ku waridul yaqzah sinar ilahi nu datang anu mantak ngageuing nangikeun ngahudangkeun tina naumil ghaflah ila halati dzikri daim terus we kuari mah zikir bae urang lamun nyaritakeun awak di mana tapi hate zikir awak keur kumaha tapi hate zikir bagi nu encan guguru hese tapi geus boga guru nyana dibere ku Gusti Allah babar keur kumaha bae sebab naon dipadu antara zikir tafakur jeung muraqabah eta teh dihijikeun di golbu sehingga bundel Allah anu ngagurak-gerakeunana disorotlah ku waridul yaqzah dengan waridul yaqzah nyana selalu zikir ka Gusti Allah
didinya geus mulai boga perasaan awak ma awak, roh ma roh. Roh teh kapan diurus sehingga roh teh hirup. Kehirupan roh nu aya di awak urang teh ngabutuhkeun dahar, barang daharna berbentuk ibadah. Di luar ibadah mahdoh salat puasa jeung haji, nah ieu adalah aya ibadah fadilah jeung sunnah, ieu ngaranna zikir. Jadi roh selalu zikir ka Gusti Allah 24 jam. Selain tidurnya selalu inget ke Allah. Ketika manehna poho ka Allah geus ngajadikeun dosa bagi dirinya. Poho ka Allah teh dosa, istighfaran poho ka Allah teh eureun-eureunnya istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim terus bae istighfar ka Gusti Allah. Istighfaran naon? Mun urang mah istighfaran mata, istighfaran ceuli, istighfaran irung, sungut jeung sajabana. Nya nama lain istighfaran golbu nu poho ka Gusti Allah. Geus luhur kan berarti. Geus tah mulai ti dieu geus lain deui kahirupanana teh. Ieu mah geus bangun lain deui nya mah ngobrol bae tapi kok lain deui, leumpang mah leumpang kok lain deui, bareng mah bareng jeung urang samobil tapi kok lain deui, dahar mah dahar tapi kok lain deui. Nah lantaran naon? Rohna hirup selalu jeung Gusti Allah bae. Ilah waridul yaqdha, nang saha tah nyorotkeun waridul yaqdha wallahu a'lam. Di mana mimitina wallahu a'lam. Nu jelas nang Allah. Eta nyana kumaha mimitina teu nyaho, sebab datang na kos kitu mah kadang keur ngedeng, kadang keur diu, kadang keur leumpang, kadang keur di jero salat, kadang keur di paramean. Kumaha Allah merena bae. Geus heseun teh mah wali ge kos kitu gan ih rarasaan keur anu teh carecep bae ka jero hate teh. Manggih dedeleuan anu koneng. Lain deui semampai tah bangun. Eta urang teh merenung keur ngaji, keur halqohan maulidan, keur rajaban misalna rahasia Allah, atawa keur di tengah-tengah itu kerumunan halayak rame. Ieu jelema rame amat, duneuleu itu neuleu ieu neuleu itu tenang Allah kajen ku kumaha ge digerakkeun ku Gusti Allah. Ketika nyana boga pikiran kitu disorot ku Allah ku nurul yaqdha. Serot dudu cakena sieun amat sieun balik kuna dia bisi tsunami cakena balik datang ka imah ngalamun loba kan nu kitu, loba tanu kos kitu, loba jasa masya Allah. Nah iyalah ngan disimpulkeun ku ahli thariqah ahli sufi lolobana sorotan kos kitu teh ketika berhadapan jeung ahli Allah pantulan tina wajah ahli Allah nyorot ka urang sehingga urang hayang ibadah. Jadi 90% neuleu wajah ahli Allah nu mantak aya bae saha jelema nu neuleu ulama pak aya tah babari tah di sarah sitin aya lah dikata man ro'al ulama, man ro'a saha jelema nu neuleu wajah ulama sarua jeung ibadah 1000 tahun, sarua jeung baca Quran, sarua jeung macam-macam neuleu bae tah neuleu wajah. Atuh wajah ulamana ulah wajah Golkar. Namun urang deuleu wajah ulama anu di Golkar atuh makin bloon botol, makin ciut awak urang teh, makin naon kitu ngaranna makin mengkerut kos kieu bae. Waalaikumsalam. Jasia. Diok. Ki Golkar ya. Ka mana tuh silaturahmi guna ka dieu. Saya mobil anyar deui ieu. Ngeridit. Aing banyakoteun ku sia. Banyakoteun teh saudara-saudara ka jeung sia tak kitu tah. Aju bayaran ku sia. Yeuh, panca kurang barang balik teh sial-sial teuing teh si kiai. Aing kaduhung silaturahmi. Kaduhungeun tah lantaran naon? Beban. Waalaikumsalam. Sadena sia ka dieu. Kunaon mah? Bikin surat ieu. Surat naon tuh? Ulah ngomong masih kanyawan kudu dieu mah. Emang kunaon kitu? Aing geus kawin. Rahasia bae malam ieu moal bisa ka ditu kitu. Waduh ketat jasa di dieu. Aing mah kaduhung aing ka dieu cenah teh. Kunaon tungtung aing dibebani. Tah eta kos kitu mah lain ahli Allah. Lain ahli Allah. Waalaikumsalam. Mobil geus anyar deui. Aduh maksakeun kai kredit. Nah, siapa ulang kredit kumaha mun isuk pae. Geus usia tamatkeun kreditan eta ka dijang mama teh mah.
lama blonde beta kos kitu ke arah akhirat teh ke arah akhirat atuh tah neuleuh wajah kos kitu kan coba dile tafsiranana dile tafsiran tata di tafsiran neuleuh wajah ulama apakah ulama zahir apa ulama batin tete domantak urang neuleuh wajah kiai haji urang diganjar ku neuleuhna doang lantaran aya pantulan ilahi nu nyorot di wajahnya na ka diri urang kieu bae ulah hese-hese keur zaman Aang Nuh aya teu sanggup jasa urang ka Aang Nuh dina sanggupna ge urang hati-hati besi dicarekan di deuleu doang sieun jasa lantaran aya pantulan dina matana urang balik ke dinya alhamdulillah aing salamet lah ini bener kuari malah sieun cenah tuh menang saha eta kos kitu urang ka abuya bae ka dinya bae embung sorangan kunaon sih beus carekan aing babarengan bae jeung sia carekan hiji carekan kabeh neuleuh urang masyaallah bener balik ka ieu mah leket teh hate teh masyaallah nya nangis tersepen kana dunya kadang-kadang aing caranya nama lah aing kadegetan nya bae neuleuh deui nya indah jasa nikmat jasa tuh pantulan nang saha eta warid eta datang nang saha teu kanyaon teh sabab-sababna mah kos kitu tah atawa macaan kitab-kitab ahli Allah atau urang ngadengekeun kisah-kisah ahli Allah eta warid teh deuketnya sadatangna nah eta lah geus disimpulkeun ku ahli thariqah semacam eta lah datangna warid-warid sinar ilahi teh datangna walaupun ti Gusti Allah sababna lolobana dina halqah ahli Allah cak urang datang ka dinya itu kiai eta geus ganti deui mobilna bagus sabar duitnya kos gitu aing nurutan kiai eta lah barang datang deui ka dinya kiai mah geus 3 mobilna ji aing we nu usaha hiji keneh nya geus 3 wah tidak akan kubiarkan ku kejar coba duniamu waduh eta kiai lain nuturkeun lain nungtun ke arah akhirat tapi nungtun ke arah dunia. Waalaikumsalam. Sia masih kena di MUI desa. Naik atuh sia. Di buku ka dieu maksudna yang naik buku. Geus ku aing ditaikeun asal aya duit bae teu kudu gede lah 50 juta geus ku aing diangkat sia. Itu aing ya iya naik ke provinsi lain sembarangan itu nang nyogok. Tos kieu teh hesek bari mah teu nyogok mah. Oh, atuh kitu kan pun. Nah, ya pudoli ge titah nyogok hayang jadi MUI nya na ieu. Ulah pun. Sial cek pudoli teh. Henteu nya da mah. Ayo kudu nyogok mah kecuali dijadikeun. Ulah jadi kos carita ta eta teh kos kitu teh dunia arah. Pencen lamun ieu nagara eueuh kiaian deuk kumaha bener jasa. Nu enggeus-enggeus gabenerkeun henteu kana kasalahan pemerintah. Nu enggeus-enggeus jadi panutan apa henteu tinggal kitu bae lamun maneh siap los lamun teu siap ka bawah sia ka ditu caah tinggal kitu bae deuk bener henteu jadi MUI-na sabaraha anu kudu ditangani ku MUI di Indonesia teh mampu teu sia lamun teu mampu atuh dikunaonan lamun deuk ka Allah aya kitu mah deuk ganti ban atuh los ieu mah keur carita deuk ka Allah eueuh jurusan ka dinya mah aya kitu mah hayang kapangkatan aing dunia atuh memang parantina ka dia los ngekeur carita mun hayang deket ka Allah eueuh jalur make MUI eueuh ye geus tah waridul yaqzah ye kuari mah hudang min naumil ghaflah ila halati zikrid daim kuari mah zikir bae endek langsung ka Allah sebab ieu geus ninaheun darasaan teh pemikiran-pemikiran langsung ka Gusti Allah bae ner ku ngeunaheun sehingga neuleuh deui ka jam kocan aya azan keneh bae ditungguan azan teh hayang gara balik maksudna mah tah eta teh dang saha ngagerakeun kitu ku aya rindu sih ka azan ku aya rindu tih ka salat contoh kieu urang kuari di dieu mah biasa-biasa begitu ka Makkah azan ditunggu-tunggu warid ku Allah disorot set kunaon atuh di Makkah doang tah waridul yaqzah teh atawa teu waridul yaqzah kanu kahiji heulanan teh mah waridul intibah tah eta teh di Makkah mah aya urang giat eta teh urang ka dieu ka ditu suara azan didengekeun diperhatikeun malah deuk ka pasar ge malah kaburu maning ka masjid heula eta teh nang saha kos kitu
kunaon barang ngincek dari negeri Indonesia barang kapal Garuda turun landing di Soekarno-Hatta ngadadahan gawe Haji Soleh dadah Haji Arif dadah iya beres so pulang biasa kene tama sholat masih kene sholat kedatangan ti ditu kita di Mekah teh masih dilaksanakan kene bae Allah luar biasa. Kas bedak mesin dek zohor bae mama iya non karang-karana carape maghrib biasa ke masjid nungguan ka isya subuh bisa nganti lu poe doang kadituna ti heula bae ti heula kadieuna mah ngabonceng si Mbah deui dicabut deui tawarid teh dicabut deui ku Allah di Mekah mah dibere ku Allah malah mengerin ayah nu datang ka Waridul Yaqzah tapi ketika datang deui ka Indonesia ieu tanah Indonesia tanah bangpa atau diri urang ye cek Indonesia nyalahkeun aing sia ulah disalahkeun tadi aing mah jadi diciptakeun ku Allah jak kieu teu saeutik pan lain sia nu jadi wali di negeri aing cak Indonesia oh berarti aingna cabut ku Allah teu karasa dicabut ku Allah Waridul Intiba dicabut Waridul Yaqzah Masya Allah. Nah iya cerita perbandingan di Mekah mah kok giat neuleuh masjid kok indah cicing di masjid kok betah dek ka pasar ge utang hitung mal kaburu maning ka masjid heula eta teh nang saha eta kos kitu Masya Allah karim disorot ku Gusti Allah Waridul Intibah Waridul Yaqzah begitu landing di Indonesia cabut deui ku Gusti Allah gas cabut deui rasa nikmat. Nah iya mah terus ya geus ngeunaheun ieu nikmat ieu roh teh geus ka Allah bae galbu ka Allah aduh ngeunaheun dek langsung ka Gusti Allah lantaran aya nu nungtul disorot ku Gusti Allah waridus sair berangkat lalampahan menuju wusul ilallah berarti ditinggalkeun makhluk dunia nafsu jeung setan akibatna jeung efekna ketika Allah mere waridus sair paya tajarradu minal alaiki narima sepinya na ucutannya na sorangannya na keluarnya na minal alaik tidak berbagai gangguan-gangguan yakni makhluk yakni dunia yakni nafsu yakni setan litasruqu alaihi anwarul haqaiq supaya moncorong nur hakikat geus jana teh akuari mah bisa kieu ye je kunaon rejelema resep ka dunya pan dunya mah cak Kangjeng Nabi ge bangke pan dunya mah cak Kangjeng Nabi ge aib cak Sayyidina Ali adunya jipah bangke eta kunaon kunaon nenegan dunia nya pan bangke nyana geus boga rasa bahwa dunia hina bahwa dunia bangke bahwa dunia ijid cak Gusti Allah ketika aing timimiti aing yang dunia teu pernah ngalirik aing kana kaduniaan teu pernah ngalirik aing kana dunia aing ngeuleukeun sia resep tahan teu kana dunia jang nyoba ka sia Gusti Allah kan ngomong kitu pas di dieun saprak di dieun aing teu pernah mentolerir kana dunia kunaon atuh urang dedesekan kana dunia bagi jelema nu geus sair ilallah nyana nyengseureikeun sebab dirina geus tersep kana dunia boga rasa di dirina dunia hina boga rasa di dirina dunia kocomberan boga rasa di dirina bahwa makhluk ieu adalah suatu gangguan bahwa makhluk ieu adalah rintangan nyana teh berangkat ke Allah ninggalkeun dunia lantaran nyana dibere ku Gusti Allah dunia teh jore hina nyana berangkat ka Gusti Allah ninggalkeun makhluk lantaran dibere rasa ku Gusti Allah bahwa makhluk kita ngaganggu nyana berangkat ka Gusti Allah bisa merangan hawa nafsu nafsuku nyana disia-siakeun nyana dengan aman berangkat ka Gusti Allah etalah ngaranna waridus sair nu mere waridus sair saha mun ditanya tawaliullah saha mere wallahu a'lam di mana mimitina wallahu a'lam nu merena mah Gusti Allah ngan ngamimitina wallahu a'lam tuh hese teh nyana hese ketika orang ngejar dunia nyana mah ngajauhan tina dunia urang kuaring nyieun jaringan hayang jeung makhluk justru nyana mah ngejar ngajauhan tina makhluk eta boga rasa ngajauhan ti makhluk ngajauhan dunia aya waridus sair nang saha nang Allah iraha mimitina wallahu a'lam rahasia Allah nu matak hidayah teh aduh bisa indaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha
Sayyidina Anjeun Muhammad moal bisa mere pituduh ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta Abu Jahal, sejuta Abu Thalib, sejuta kali maneh karunya deudeuhnya ka mamang maneh nu ngaran Abu Thalib tetep bae. Walakin Allah yahdi may yasha. Aing anu boga hidayah mah siapa? Siapa anjeun mah? Anjeun bae Muhammad. Sejuta kali dedeuh jeung nyaah ka paman anjeun teu dibere ku aing. Gas tinggalkeun. Ceuri Kangjeng Nabi kapan? Lantaran mamang nu ngurus nyana. Ieu teh dibere warid ku Gusti Allah. Mimiti waridul intibah nang Allah iraha datangna wallahu alam. Nomor kedua waridul yaqzaq menang Allah iraha datangna wallahu alam. Nomor kedua waridul sair nang Allah iraha datangna wallahu alam. Urang kadang-kadang kan deuk bae nginaheun jasa hudang jam sabaraha jam 2 alhamdulillahirabbil alamin. Ngadenge dongeng-dongeng wali mah jam 2 teh pake ibadah, ngadenge surahan-surahan di pangajian eueuh hiji wali nu pentingna molor bae. Kadenge ku aing unggal-unggal kiai nyurahkeun deuh ye dibere hudang nikmat amat mandi nyana lantaran tadina mantes bersenggama jeung pamajikan. Mandi junub beri maudi beres mandi ngala wudu terus make sesengitan salat Allahu Akbar tahajud Allahu Akbar terus baca Quran atawa repae sudang subuh isuk-isuk nikmat jasa nang saha nu mere ngeunaheun nu mere hudang jalamun teu dihudangkeun mah utuh ku Allah moal bisa adapun engke sabab-sabab hudangna mungkin bae galedeg gejeger mungkin bae aya angin atawa aya beurit buka lawang berit asup not sial tak berit hudang jam 2 hadena aya berit tuh kurang disial-sial tapi lamun geus sering jasa urang hudang istiqomah ketika urang teu hudang aya kege nu ngahudangkeun aya kege urang sarajan beja ka pamajikan pangudangkeunnya jam 3-nya atuh pamajikan molor urang kerek atuh hese eta mah teu bisa diandalkeun pamajikan mah urang ngandalkeun hudang ka pamajikan boh atuh sarua jeung nitipkeun lauk ka ucing saruana tah mah kos kitu atuh. Tapi ku Allah kayak dihudangkan sok aya ngimpi sok aya nanaon macem-macem gah aya nu langsung dihudangkeun bae teh ku khadam urang dihudangkeun teh di toelan di toelan suku urang hudang jijak pocong atuh lain tahajud da juga ringkuk deui teh mantu kos kitu mah nah iyalah eta mah geus rahasia Allah hese nyarita ieu keur carita hudang dipetik nang saha ngahudangkeun andai kata ku Gusti teh dihudangkeun mah teu ketika urang berpikirna je ahli-ahli Allah mah ja ibadah eta saha tanu boga pikir mikiran gitu haji urang salat ngarasa nikmat ngarasa tentrem mungkin bisa saminggu mungkin 2 bulan kabelah dia lop deui henteu deui nyana mikir kamari mah aing ngeunaheun tah salat kok kuari mah tilok hudang-hudang acan boro-boro tahajud subuh henteu aing jam 7 bae dicabut deui berarti teu ku Allah teh dedet disorot dicabut dah cabut bae henteu bae tungtungna ka dieu aya nu disorot sorot langgang Allah masyaallah karim eta lah hese tanu kos kararitu teh rahasia Allah. Nah ketika orang diberi ngeunaheun nikmat nang Allah sihada teh cahaya ilahi disebut cak hikam warid geus waridul intibah ka karakter geuing ku ari mah tina tata dida abrut-abrutan ku ari jadi bener geus bener waridul yaqzah ku ari mantep jasa ibadah sehingga zikir bae geus zikir bae dibere ku Gusti Allah waridul sair sehingga nyana ngarasa hina diri ngarasa hina ka dunia hese tabakos kitu mah perasaan embung okos kieu sia nek kayang gawing kan ye kade aing diajak ayo berangkat ayo datang ka awewe suguhan nyuguhan awewe mana awewe eta teh rebutan kabehan teh haraya ngan aing diberatkeun ku bapana besi aya nu cocok bawa ka dieu tah sia pilihanana ieu teh lain lalagaan deuleu coba ge data otentikna anu daftar kadinya tuh kahiji urutan pertama Habib Rozak oh aya kan tuh kan ieu ditolak kabeh nah ieu mah sia je cek cara teh jadi mah teu bogo teh bokos kitu mah irung nu mancung kadeleuna pengek mata bulu mata nu betik kadeleuna jocong semampai kadeleuna kunyana teh gendut hese tah geus embung bae embung
gunung teh kan perasaan diri sehingga teu bogoh eta mah hese datang nanti mana teu bisa eta mah ngan sakadar carita doang. Cinta itu dari mata turun ke hati. Eta teh cara begitu neuleut teu bogoh padahal mah geulis tapi kok teu bogoh wallahu alam rahasia Allah meureun lain jodoh. Begitu dibawa deh coba kanu iya ya 100 nya kanu eta embung mah barang didel ieu bae cek cenah padahal mah nya gendut nya hideung mata bolotot coba tapi saya tercantik di dunia ini mah waduh 1 juta bintang di langit ini yang bercahaya ke dunia blonde coba eta eta rahasia Allah eta keur carita pandangan-pandangan tentang kecantikan nah kuari pandangan-pandangan tentang ijidna dunia ieu mah sangat sensitif lamun lain jelema anu mantap jasa ka Gusti Allah hese eta mah tokos jelema ieu nama anu frustasi ye begitu dak dagang kalibat hutang tawaran deui sia dak dagang teu hayang najis aing ka dagang ieu di modalan bong aing mah sanajan di modalan ge modal sorangan mung modal batur mung tayang wah aing mah kunaon mah geus aing mah pokona mah gurat batu tolak tilu aing mah jeung dagang teu hayang aing mah eta geus ijid jasa ngan awalna kunaon eta rugi malolo eta geus hese tah kos kitu banget dipaksakeun dia geus teu hayang bae kajian ku kumaha nah kemarin dia ada digawe di pemerintahan dia jadi PNS dayang kunaon emang bom pokokna mah ieu mah teu kudu sugak sogok ieu mah dayang aing mah kajian ku kumaha ge ditita digawe di pemerintahan bom bae emang kunaon ieu embong emang geus teu ibadah bae ka Gusti Allah emang kunaon aing kakara kaluar 7 tahun korupsi penjara aing mah nya kudu penjara deui bae dayang pokoknya aing mah greget jasa kana pemerintah teh greget jasa eta jana greget teh timbulna tina pakalakuan sorangan wallahu alam sabodo tamang ngan sakadar sabab-sabab doang kaditu da jadi deket ka Allah atuh berarti eta jadi batu loncatan tah kos kitu teh tah tu kadeuleu ku urang goreng ternyata jadi bagus orang penjara buat nyana goreng naikkeun derajat sumur kangjeng Nabi Yusuf naikkeun derajat penjara jang kangjeng Nabi Yusuf naikkeun derajat dan lain-lain sebagainya kabeh gunung kabeh ge ieu bangsa nabi-nabi mun didongengkeun timimiti Nabi Adam terus datang ka kangjeng Nabi urang kabeh ge aya sejarahna gunung kabeh gunung leuweung eueuh bae hiji nabi henteu di gunung eueuh baca coba ge sejarahna gunung mah kangjeng Nabi Ibrahim anu tadi didongengkeun ku urang orok kene ge si gunung orok kene ge si teu di gunung rahasia Allah gunungna aya kabeh di timur tengah aya di Irak gunungna kabeh aya di Baghdad di Mesir gunung kabeh di Yaman di Mekah geus puguh kangjeng Nabi urang kabeh nyilip bae kabeh ka gunung bae kangjeng Nabi Ibrahim mah ti lahir geus di gunung coba eta urang mah kuari teh ka gunung teh embung aya ge ka gunung santri deuk meuli sao deuk meuli deuk ibadah tah urang mah masyaallah mentak aya amanatna para nabi teh coba jieun di imah sorangan ai teu kuat ka gunung mah teu kuat ka leuweung di imah sorangan bae jieun kamar paranti sorangan abeh ngeunaheun ke budak careurik pamajikan bawa ka dinya tenang atuh sia mah ka dinya bae pikiranna heran neng mah ditita ibadah kholwah teh asing biasa asing padahal amanat para nabi coba di gunung kabeh turun kangjeng Nabi Adam di gunung geus dimimitian kangjeng Nabi anu turunna di gunung lain di kota kangjeng Nabi di gunung rahasia Allah kangjeng Nabi Idris gunung kangjeng Nabi Nuh gunung ke cerita-cerita orang eta judi teh gunung judi da eta ngaranna di Araroh mana Turki ke urang lamun datang ka dongeng kangjeng Nabi Nuh eta ke aya gunung judi ngaranna kangjeng Nabi Musa kapan gunung Tursina watini wa zaitun wa turisina gunung kangjeng Nabi Ibrahim lu tadi caritakeun geus gunung kangjeng Nabi Isa engke aya gunung deui kangjeng Nabi urang di gunung nah nu mantep ke wayahna coba urang ka Gunung Karang teangan coba sumur 7 udoling geus tah mandi sumur 7 nya na nyaputnya ngan aja teu kataekan jadi dukun teu kataekan eueuh cayan punnya bejana ka ditu teh bejana cenah mun aya cayan engke urang bakal jamuga bahasana ge jamuga lain berkah jamuga pan bahasa jamuga mah teh bahasa dukun jamuga tak eta
kos kitu tah eta tapi eta sejarahna teu sambarangan gunung sumur 7 teh lain-lain lalagaan aya sejarahna eta gunung nanti tak menyepi padahal Allah mah atuh teu kudu ka gunung tapi kok bisa kos kitu unggal nabi hajupan eta Ashabul Kahfi berangkat naon karena ngasingkeun diri ka gunung je eta Ashabul Kahfi teh ngaranna pirang-pirang kang anduene guha di gunung ayana gunung mantak wayahna balik ti dieu urang nangan gunung mun hese bae gunung nu di imah bae nu dua guys cek urang teh ieu aing titah ku kiai nangan gunung hese ieu bae lah hutan aya di handap ieu gunungna aduh ieu keur carita warid nah hese tapi hayang ke teknis supaya datang warid iyalah ngaranna toriko eta ngaranna jalur khusus menuju Allah make teknis tersendiri asal kuat dirina dek papegatan jeung dunia teh diijid-ijid ge aya teu boga teknis mah teu hese bae urang cele aing cak kiai cenah di dunia jore jacak aing mah eta mio sakitu heran aing mah tak kiai bohong berarti kita ulah resep ka Innova jasa aing mah boko nu anyar nongtot saeutik eta ini ja bagus jasa aing mah berani kajen kuku mah ngridit ke ku resep cenah sakieu eta ja hina jore bangke jasa aing mah mantep jasa bow maka aya sidian di jerona mano bisa ngalegedai jasa ya Allah ya Robbi Fortuner kumaha jerona eta pun Fortuner jore-jore ge bagus oh can boga teknis geus nyeun lah urang mah torikoh ngaranna jalur khusus sabada ngaji heula ilmu syariat ieu kakarak urang bertorikoh engke nyaho hinana dunia engke nyaho riweuhna bermasyarakat lain ulah urang urusan masyarakat ketika geus waktuna mah los gebun encan atuh bahaya bunuh diri teh ngaranna kos kitu itu tidak boleh dong bunuh diri boleh nah eta batak eta kos kitu nah ieu kakarak datang ka waridus sair tinggal ke waridul wisal wallahu a'lam bissawab